Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana. Mugi urang sadayana aya dina padang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkeun dina milari milik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung bagian ka 12. Mangga ka sadayana cara ketan. Kakocapkeun Den Gantar sanggeusna manehanana cenah pamit ka si Aki anu osok. Jadi panitahan manehanana nungguan kana imahna teh cut cenah manehna teh turun bari teu poho eta cai anu dina kendi teh dibawa, sanajan teu dibawa jeung kendina geus diwadahan cenah kana hiji botol leutik anu geus disadiakeun ti samemehna. Si Gantar sajrutna turun teh pleng we cenah ngimpleng mikir manehanana teh ka mana cenah jeung saha cenah nu kira-kira rek diserenkeun dijadikeun tumbal ka siluman. Riweuh oge deangan anu jadi pitumadeun teh ya. Dari si Aki mah kalah gawena si pamajikan cenah ceki baralak oge teu beukieun siluman mah teuing kumaha lamun dibikeun ya. Nah palastra atau teu kalawan teu ditarima ku siluman atawa teu jadi nanaon kitu maksud teh akibatna naon make kudu pikiran ka dinya. Ayeuna mah kudu museur ya. Kumaha carana aing kudu meunang pitumadeun. Nah ulin wae kitu ke barudak ieu. Rusok jadi tukang budaya pagawean ka anak buah jeung we lah gitulah. Aing arek kuliah we sugan aya ilham di jalan mah parupanya aya ku ayana acara jang nyaranikeun bayar hutang teh tapi bingung oge neangan pijal maunana. Aduh sanajan kena oge geuningan keukeuh kudu dibayar ari harta ti batur mah. Kitu cenah di antarana pipikirana si Gantar teh bari tuluy we lempang ngajauhan ti imahna muru ka sisi lembur. Lempangna Den Gantar nu teu puguh ngajadikeun lampahna teh cenah teu jelas kana tujuanana. Manehanana teh jadi lempang we ka saparan-paran tojo maju we tojo jauh muru ka hareup teuing rek ka mana teuing ka manana. Malahan mah lamun papanggih jeung simpangan oge manehanana teh teu puguh cenah mengkol teh asal maju we. Jauhna jalan nu geus di lempangan lilana waktu geus di sorang teu karasa cenah celog we manehanana teh ka wewengkon pasar di kota kacamatan nu pangdekeutna ti lemburna mah. Sanajan eta tempat teh jauh da eta we cenah dipikir-pikir mah ku Den Gantar teh ini dina wanci adat moyan. Ayeuna teh geus wanci kira-kira geus liwat tengah poe. Malahan mah nyaeta geus nepi ka hiji pasar nu katelahna Pasar Cikuda. Geuning lalampahan teh duh teu karasa geus nepi ka pasar we. Ieu teh lalampahan jauh sabenerna mah jeung deui teu karasa geus lewat tengah poe deui. Nyarilanya jauh we urang lana lampah teh aing teh ya. Kitu cenah di antara pipikirana si Gantar teh bari luak liuk cenah nitenan manehanana teh kana kaayaan di eta wewengkon di eta pasar. Eta pasar kaciri cenah geus rada tiiseun sabab meureun jalma-jalma teh aya oge anu lalar liwat jiga anu eukeur balik
ti eta pasar muru ka imahna masing-masing. Jika geus diiseun pasar teh jeung jiga namanya geus maju ka sore deui. Geus ti kawan jiwa kieu jeung geus jauh saperti kieu, aduh asa teu pararuguh neangan. Neangan pi payapa lagi mayar teh ya. Aduh. Ke. Ieu mah kudu mikir nu rada bener ya. Ulah teh gaweuh tujuan saperti kieu. Kitu cenah pikirna si Gantar teh. Satuluyna liuk cenah manehna teh ka hiji jongkok anu geus ditutup kudu bogana. Malahan mah di sabenerna eta tempat teu pati aya jalma, nya oge aya cenah nu lelar liwat atawa jalma anu masih keneh muka kana tokona kitu ge rada anggang. Pikirna si Gantar, manehna teh arek ngadon deureuh cenah. Kabeneran di hareupeun eta jongkok teh aya bangku nu sok disadiakeun jang paragediuk jalma-jalma pelanggan atawa nu rek balanya meureun ka eta jongkok. Si Gantar satuluyna mah diuk we cenah di eta bangku, bari leng deui manehna teh mikir. Dipikir-pikir mah aing teh asa teu karasa leumpang teh jeung asa teu karasa capek deui. Nah pangaruh tina kopi teh anu tiki baralak sakti oge ya. Jeung deui dipikir-pikir mah aing tadi isuk-isuk teh asa can sasarap anu bener. Karak oge nginum cai kopi jeung deui teu ari ngadahar kadaharan. Atuh da sabab pusing pamajikan ku aya wae. Jeung deui asam meulit meungkeut teh ka aing. Gara-gara si jikan tah masih kene deket-deket karena ibadah jeung deket-deket karena pagawean anu aya hubunganna jeung agama. Jadi aing ngalaka dijauhan ku si Luman. Coba cara batur atuh saredeg saigel istilahna mah sapikiran satujuan. Geuningan Mang Ubed oge jiga karasa geunahna sanajan istilahna membuka pagawean sarua jeung aing, tapi aing mah karasana teh beda. Kitu cenah di antarana pipikiranna si Gantar teh. Ke kalakan mikir kana mana-mana deui wae aing teh ya. Ayeuna mah mikir heula kumaha carana aing neangan jalma. Mun ka jalma eta mun kuring teh ujug-ujug datang ka manehanana nya beureunan bakal aneheun. Komo teh kata ujug-ujug aing minta kadaharan atawa cantang tuh dek ngadahar gitu karena kadaharan ti aing. Kitu cenah kerentesna teh si Gantar teh bari melong ka jalma anu jiga keur beberes di hareupeun tokona. Teu puguh ari ka jalma nu can bauh mah. Ke di tempat ieu aya anu bauh teh nya aing teh. Aya bareto teh aya jalma anu hayang dipang ngagedeankeun tokona. Manehanana teh boga hiji toko rek ditambahan deui cenah 2 toko. Tuluy 3 dirombak. Direhab 2 toko jadi hiji toko. Jadi lega lah tokona. Ku aing mah eta teh kontrakna teh diborongna teh. Saha dirana teh aduh saha. Gan Surya. Belah mana teh mun teu salah mah belah ujung pasar belah ditu lah. Aing arek kadinya belah. Kitu cenah pipikiranna si Gantar bari jumena teh nangtung hanya tina diukna mulu leumpang cenah. Kalebahan toko di belah wetan pernahna aya toko anu dimaksud ku manehanana toko Gan Surya teh. Teu kacatur lilana di jalan puguh ge cenah lalampahna teu pati jauh. Cog we cenah si Gantar teh nepi ka ieu mah punten ya nepi kana tokona Gan Surya teh. Katingali cenah tokona Gan Surya teh geus diisieun. Katingali oge saurang pagawena keur ngopi we jeung dudunganana. Jiga nu teu aya kararagok keur maeukeur cenah. Eta jalma teh geus rada kolot. Katamah-tamah cenah. Ari Gan Surya mah masuk deukeut cenah anak kapagawena teh malahan mah jiga teu dianggap pagawe
jika dianggap nama mantuan we atau dulur manehanana nu eukeur mantuan dina ngurus tokona. Untung tak we ngan Surya teh biasana oge sok teka kira-kira banci asar ngan pagawe nama nu dua di masa teka tingali tah kaeta saha tah mas jaga jika anyar toko nu jaga toko teh sabodo amat atuh da boga toko hijau oge keur bareto geus boga dua pagawena teh komo aya beuneunan aya dua toko nu dihijikeun pasti leuwih lega jeung leuwih loba urusaneunana. Dipikir-pikir masa partikan Surya gitu buat ting munjung buat ting henteu buat ting harta teh siluman buat ting lain tapi usaha nama gede we nah hari aing tika kudu ngalakukan perkara-perkara nu aduh ngaringrangkeun lamun teu dibayar teh ancaman nama nyawa ieu. Dipikir-pikir mah asa-asa kapahung ya aing kudu urusan jeung siluman gitu cenah pipikirana si Gantar teh bari manehna teh ngadeukeutan kana tokona Gan Surya. Satuluyna mah manehna teh uluk salam nu satuluyna oge diwalar ku Gan Surya. Eta saha geuningan jiga urang jauh aduh bagea geuningan Kang Gantarnya ieu teh ceuk Gan Surya ngabagjakeun samang-samangsa si Gantar nepungan teh. Muhun aduh kuring teu keur ngalangkung we ka dieu asa emot cing teh aya dulur di dieu ieu. Aduh nuhun pisan aya di aku dulur masuk cari kebenaran deui keur geus tieun ieu. Iya kenalkeun ieu pagawe anyar kuring sanajan anyar ieu teh geus kolot. Ugal mah make ka saperti kitu ceuk eta jalma anu dikenalkeun teh. Saha ieu teh ieu wasta teh geuningan kuring mah umur ieu teh nya ai disebutkeun mah tatangina di lembur sareng Gan Surya mah mung diajakan we jadi dieu seueur naon kitu tah sieur ieu sieur pada bulan anu teu kagawean ku dua pagawe teh nya akang teh giringan we di dieu we bade ngopi atuh gan yuk ceuk eta pagawe Gan Surya ujug-ujug galeh we deukeut cenah langsung we nawaran ci kopi. Tong ditanya deui atuh Kang Obon sok we pangmesenkeun ka itu ti ka warung tuh. Pasti ieu mah ya capek deh sababna jauh ieu teh ngajak ka dia atawa sakalian wae ieu teh ceuk Gan Surya deui. Den Gantar satuluyna ngawaler ari ngahajaman teu Kang mung abdi teh nuju ngalangkung we ka dieu jeung deui baguna mah jongjon lamun urang awadul kitu tah nuju tiiseun sareng diemut ceuk abdi teh dari agan mah biasana ubihna osok rada sonten kira-kira wanci asar sanes. Bener eta teh ari kuring mah osok kira-kira wanci asar. Dipikir-pikir asa gedeung deui bangunna teh sabab ieu teh geus maju ka sore tapi keur ngebae ari aya mah saperti kieu mah aya naonnya aya anu aya sobat lah nya kada budi teu kembae keur ngebae ge Kang Obon lamun arek balik mah bisa celeti heula bebe jaga anu di imah kitu teh ka indung budak sabab kuring arek aya heula babaturan di dieu kitu tah. Tong teh Kang ngaku sapertos kitu Kang ceuk Den Gantar deui. Teu ngaganggu mah satuluyna ceker cenah ieu dua urang jalma anu geus lila teu papanggih teh ngawararangkong ka itu jeung ka dieu utamana mah cenah ngawangkongkeun kana kaayaan tokona Gan Surya malahan mah ngawangkongkeun oge cenah kaayaan kontrakna anu osok dilaksanakeun pagawean anu osok dijalankeun ku Den Gantar. Teu lila ti dinya cebuah cenah Kang Obon teh mawa kopi malahan mah eujeung goreng pisang sagala rupa meunang pesen cenah ti warung di eta sabudarning pasar anu masih keneh buka aya ku kabeneran cenah satuluyna mah der we cenah tiluan
ngawala rangkung bari barang dahar nyandet pisang goreng jeung nginum cai kopi. Aya sabaraha jongjongan mah anu tiluan teh uplok we ngarobrol jiga anu teu malire kana waktu teu malire kana nanaon. Cedur cenah waktu asar kadenge datang di bejaan ku sora bedug jeung hawar-hawar kadenge sora jalma nu adan. Tidinya Kang Obon mah langsung cenah pamitan niat arek ngalaksanakeun heula salat asar. Gan surya deui cenah arek beberes atau saturuy nama si Gantar oge bari rada era manehna nyarita. Sok we Kang, kuring teh rada jauh ieu teh geus lalampahan teh hayang bari ngeuleur heula di dieu. Sok agan bisi arek ka pangke heula mah, bisi arek heula ngalaksanakeun netepan mah sok we mangga kuring makeun we ti dieu. Hayang dari heula kitu tah kayak geus sadar rine arek engke bari muru wih kitu tah ka bumi arek ka cai mah. Kitu cenah ceuk si Gantar teh make aya alasan sagala rupa arek ngalaksanakeun salat lamun sakalian ke bari balik. Nyatunya dari akang mah sok kararago kitu teh lamun lampah dina kaayaan acan ieu teh can netepan teh jeung deui aduh ya kitu nya sok sing jongjonnya kopina aya ieu nya aya keneh ieu teh ya can tau ge sadia keneh nya kelem aya naon masuk arek jajan oge tadi jongko arek nyokot kitu tah tong bebeja deui sok we nyokot cing jongjon we tong ringrang tong ieu ceuk Gan Surya bari leos cenah manehna teh nutupkeun kana tokona tuluy nuturkeun oge ka Kang Obon muru cenah kamu sholat anu deket di eta tempat arek ngalaksanakeun sholat asar. Atuh si Gantar teh nu tadi nunggu kana kasempetan nunggu kana waktu manehna teh asa momok mageh korowong keur maeukeur tadi teh ditutungwan kana bogohna Gan Surya atawa Kang Obon nu tadi masih keneh teu hanyat-hanyat. Atuh samangsa ditaringakeun saperti kitu teh langsung we cenah sageusna rada jauh mah ieu Den Gantar teh langsung ngocorkeun kana cai anu ti samemehna disadiakeun teh. Manehna teh sieun teu matih cenah bisi teu kainum ku dua jalma gelas kopi anu hancana Gan Surya jeung hancana Kang Obon teh langsung we dikecelakan ku cai anu bakal jadi nyirian karena disarankeun eta dua jalma jang dibikeun ka makhluk anu disebutkeun siluman teh. Bari kecelakaan kana cai kana gelas teh Den Gantar gegerendeng tah siluman tong mawa kuring ku kuring dibayar tah harta kuring sok rek duanana gae rek salah sahiji gae anu nginum kana ieu cai anu geus kecelakaan ku cai meunang tirakat sok bawa kainya ka alam anjeun kitu cenah omong-omonganna si Gantar teh. Sanggeus kitu mah si Gantar teh cenah tiuk deui we tuluy cekes deui we nyunutkeun deui kana rokona pelenyun cenah udun malahan mah manehna teh bari heheotan sagala rupa bari nungguan kana datangna deui Gan Surya jeung Kang Obon teh. Rada lila Kang Obon jeung Gan Surya teu balik deui. Ini cenah rek ngalaksanakeun salat teh mereka asa kesel komo-komo cenah ditungguan teh malahan mah rokok anu geus disunut nu keur diudud ku manehna teh tika hampir arek beak cenah. Tapi ieu jalma nu duaan jiga anu moal balik deui can datang keneh. Asa lila teuing. Nah moal balik deui kitu tapi pamohalan sabab tokona oge ieu masih melenge sanajan geus ditutup jeung deui moal mungkin we ninggalkeun balik teu puguh-puguh beuneunan sabab geus janji ka aing tadi arek balik deui bangunna rek ngawangkung deui ngan
Ari geus buku baralik atawa diinum eta caina arek balik we aing ge. Tapi nalila teuing ieu teh kitu cenah pikirna si Gantar rada hariwang sieun cenah ieu Gan Surya atawa Kang Obon teh teu tika nginum kana kopina. Teu lila tidinya cepua cenah Gan Surya teh balik deui malahan mah katingali pamenteuna raraina teh jika anu aya cahayaan meureun tapak tina cai wudu jeung geus ngalaksanakeun salat teh katingalina teh jika anu seger jika anu aya cahayaan bari rada mesem teh ieu Gan Surya nyarita punten ya bangun rada keselnya sabab hari netepana masa kedeung ngan bieu teh aya anu megat jeung daripada heula ujung Kang Obon teh rek balik heula cenah Kang Obon mati heula sabab mun teu salah mah aya anu ku digawean kitu tah rek tadi ngan naon teh hayang jog-jog heula salat we meureun ampe nuan asar tadi teh ceuk Gan Surya bari mana teh muka deui kana panto tokona malahan mah diuk deui we cara saperti tadi nyang hareupan nu jadi semahna ngadenge Kang Obon anu jadi pagawena Gan Surya teh geus balik ti heula kalawan teu papanggih deui teu nyamperkeun deui teu nginum deui kana si kopina anu masih keneh laloba keneh parinuh keneh rada reuwas cenah ieu Gan Surya teh sieun cenah punten rada reuwas na ieu Den Gantar teh sieun cenah Gan Surya oge teu tika deui nginum kana ci kopina meureun gaplah hanas ditutungwan hanas ditepungan tapi teu hasil nginum kana baruang anu kumanehanana geus dipasangkeun teh dina kayaan keur mikir saperti kitu kuprak cenah Gan Surya teh ngaguprak gede kana rokokna nyokot sabatang tuluy samameh nyakeskeun kana korekna nyunut kana rokokna Gan Surya teh leguk cenah nyuruput deui kana kopina bangun nu nikmat pisan sanajan eta kopi teh geus rada tiis. Halah tiis oge ari ci kopi mah sok ngeunah we nya. Ari ci kopi mah kitu geuningan. Panas ku panasna ngeunah, haneut ku haneutna ngeunah. Geus tiis oge kanu beuki mah ngeunah we. Ceuk Gan Surya teh bari nuna kana ci kopina tuluy nyunut kana rokona paranyun we ngudu deui sara saperti tadi. Satuluyna manehanana teh nyarita. Atuh ayo urang ngomong ka itu ka bumi abdi karorempok. Nya di ditu mah meureunna urang patram we. Ceuk Gan Surya teh bari mahna sesep deui cenah nyesep deui kana ududna. Tidinya si Gantar anu geus ngarasa pagaweanana geus hasil cai anu geus dicampurkeun kana kopi di antarana kopi Kang Obon atawa kopina Gan Surya teh geus diinum cenah ku Gan Surya malahan mah jika aya cenah isarah yang Gan Surya teh geus hayangeun balik beureunan ngusir secara teu langsung ku ngajaga imahna sabab tadi Den Gantar teh can balik keneh komo-komo cenah. Ieu waktuna ieu Gan Surya teh balik ti tokona muru ka lemurna atuh langsung we sanggeus puguh kitu mah Gan Surya teh punten ya Den Gantar teh nyarita deui. Hatur nuhun mung panginten abdi ge punten ya kawagal yeuh kaagan yeuh arek ieu panginten nya arek kuih abdi ge arek pamit atuh nya. Lain ngusir emang kudu taunting pan eta kopi ge masih kene can sep geuningan tuh can tahu ge ieu masih kene loba kene ieu mah bisi arek ka amang gitu lah ka rompok amang ka itu ceuk Gan Surya teh DP cenah basa-basi padahal mah heuh hatena mah geus hayang buburu balik geus hayang ingkah cenah ieu semah teh sabab manehna waktuna balik kalakah datang ngadonnya mah ngadon ngajak ngawadul ngawangkung sagala rupa.
waktosna waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha lajengan caritana makanya di antos wae dilajeng wae dina video-video saterasna wilujeng patepang deui.